Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patapang dangu deui tiasa sesarangan deui sok sanes sepung di Comantara ngalangkungan channel Carsun Pakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna si kamileung karya Okok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-38. Mudah-mudahan kene ya acara dongeng Sunda teh singa jantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana we ayana disuklakna disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra seperti nyangkolong tinggal waktu satunya mangga urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sawang-sawangan tong hilap dongengna di-sharekeun di-subscribe di like, di komen, dibagikan kesadayana supaya channel ini tetap aya teu tiasa masihan hiburan anu langkung saetung. Palamitra kaum dangu sadayana. Si kamileung anu nyiluruh karita dibawa ku si Mamang dia tapi tempatan. Waktu beki jarelek harita ka peuting. Bantukna si kamileung dina peuting harita teu ka mana-mana. Marane manehna nyiruruh cicing diampihan ku si Mamang nyatana tua kampung di desa eta. Isukna si kamileung anu memang pamitan lantaran si kamileung teu hayang lila-lila komo bari jeung duaan sok sieun kitu sok sieun kieu. Sanajan si Mamang masih kena betah ngomong jeung si kamileung ngobrol ngaler ngidul lantaran si kamileung anu bebas diajakan ngobrolna itu jeung ieuna. Tapi dalah di kumaha si kamileung anu memang boga tujuan manehna rek ngalalana rek neruskeun di lalampahanana. Antukna si Mamang daek teu daek harita ngajurungkeun si kamileung harita kalayan ngadoakeun. Si kamileung anu leumpang harita dititeup ku si Amu jeung ku si Mamang tua kampung. Warga-warga anu lain anu yang papanggih jeung si kamileung harita teh kaburu lantaran si kamileung harita geus init. Ka mana, Kang? Ari si kamileung teh? Si kamileung mah tadi ge geus init atuh ieu kakara ningalikeun ngeureus nepi meureun kana sisi ka sisi lemur mah buat geus ka mana meureun. Atuh ampun tadi mah rek hayang silaturahmi kumaha kitu ka si kamileung. Atuh lain tipe ting keneh ka dieu pan kamari teh beurang keneh ka dieu teh. Kamari teh puguh kamari keur kasibukan heula. Aduh ampun lebar pisan ye. Sugan we jeung sugan kitu aya pulunganeunana kitu nya. Nya ngomong jeung si kamileung geus jelas pulunganeunana. Alkeun we atuh sugan we isukan jaga pageto masukan papanggih deui. Wadah, jaga pageto mah teuing ka mana bawa si kamileungna oge. Nya sugan we jeung sugan sate aya rezeki mah pan bisa papanggih jeung jelema nu dipik hayang panggih pan. Si Mamang anu datang harita jika anu teu hanjeuluna keranan lantaran teu bisa manggihan si kamileung anu geus init tadi cenah ceuk si Mamang. Sedengkeun si kamileung anu leumpang duaan harita nu geus jauhna keranan harita di lembur. Siga teh leumpang biasa tapi jelas si kamileung anu ngabogaan pangarti anu hebat jeung dialopa. Leumpang teh geus jelas mah katuturkeun ku jalma-jalma biasa. Siga nu laun leumpang tapi jelas leumpangna gancang alabatan naon. Jog si kamileung anyog harita ka hiji tempat anu jauh ka ditu ka dieu. Geus jauh oge ti desa anu pernah dicecingan ku si kamileung tadi peuting. Si kamileung nangtung mancu bari ningali ka tukang kana urut jalan anu disorangna. Dia. Mohon Kang. Urang teh leumpang teh karasa geus jauhnya. Puguh ge. Tapi sajauh-jauhna oge tos dugi ka mana ieu? Jangan walungan yuk Kang. Jangan solokan. Sugan we atuh na caian mah harerang. Duh, mun asa bayeung yang kieu. Ayo wing oge sarua hayang ge bareng dedengekeun heula atuh. Ceuk si kamileung harita bari ngadengdekeun ceulina. Ngagunakeun aji sabda pangrungu pikeun ngadenge jarak anu jauh. Tekung silila kadenge ku si kamileung harita aya cai anu ngerici ka teuing di belah mana.
Lamun ieu cai teh aya dia euy tapi rada jauh aya ti belah wetan wah ayeuna kudu sumhalodo meureunnan ieu cai teh rada hese nya. Nya beugu Kang. Di belah mana Kang? Aya di belah wetan hayu urang ka belah wetan ya kebenaran. Cek si Kamileung harita. Nu saterusna si Kamileung harita leumpang jeung dialopa. Nyusul sorat cai nu kadenge kana ceuli manehanana. Beuki lila eta cai beuki kadenge tarik. Nu antukna jog anjog kana walungan anu teu sabar gede. Katingali caina maneh herangna kalanan. Lauk oge katingali ting kayamangna model lele, bogo jeung sajaban. Antukna si Kamileung harita jeung dialopa ngararoyok tina eta bari lalangkarakan sagala dina batu harita si Kamileung. Ya kitu dia lopa bebas we da teu dibuka baju jeung nanaon. Sabisa-bisa kitu nawe. Geus beres harita si Kamileung terus cengkat harita naik ke darat. Urang moyan dia di ieu na batu yo. Naon Kang? Cek si Kamileung harita bari dialopa kinuturkeun. Mararoyan duana darariuk tina batu di sisi walungan harita aya batu lempar ka beneran. Waktu beuki nyererek ke beurang si Kamileung jeung dialopa harita neruskeun di perjalanan. Di jalan dialopa terus we nglutrek ngomong jeung si Kamileung. Kang. Kumaha maneh teh? Kang teu can latihan deui Kang. Ho nya uing teh padan sapeuting teu latihan euy. Cobaan kewe di ditu tuh mun eureun di ditu tuh. Cek si Kamileung harita bari nunjuk ke belah wetan teh ngeureun di belah mana. Kenapa kada diasah teras Kang? Sugan we atuh akang biasa nampi aji jangga buana ante aji jangga dewa dugi ka tamatna Kang. Oh tapi da kumaha nu ngawu ieu na tuh kumaha nu ngajarkeunana ieu nu ngajarkeunana eueuh mah bingung pan uing oge. Cek si Kamileung harita. Parangker kitu seor aya angin anu kacida pisan gedena rage si Kamileung harita eureun. Sabab geus apal deui kana sora anu ngaguruh kawas kitu geus pasti cek pikiran si Kamileung ieu jelema gelodi wae. Kamileung. Kamileung nu kurang ajar. Mantong waka mantog sih. Kudu cicing heula eta di dinya anapeun tangkal kayu heuy. Gunakeun kekuatan ilahi. Aing ngarek nurunkeun ilmu deuleun. Si Kamileung harita kakara keruh. Si Kamileung kakara serius ngadengekeun. Sabab ti kamari eta jalma kur ti basa sirian hungkul bari ngaledek ka manehna. Tapi dina waktu ayeuna eta sora teh make jeung marentahkeun sagala ka si Kamileung tur diimplik-implikan arek nurunkeun ilmu sagala rupa. Ai maneh teh saha tuh sabenerna make jeung kamari jeung sirikeun ka uing terus ngaledek ka uing ayeuna maneh teh tah tur marentahkeun kita eureun dina hanapeun tangkal bungur tuh belah ditu. Saha maneh teh nu sabenerna make jeung wani-wani marentahkeun ka uing sagala rupa. Gandeng sia jelema rada teu gelo sia untuk panjang sabelah. Turutkeun ka ayang aing deuleun. Eureun sia dina hanapeun tangkal bungur pusatkeun aji panganti sia. Sabab aing rek nurunkeun ilmu ka sia deuleun. Sutjas leungit sabada harita eta sora. Si Kamileung anu celeumeut harita di deuketan ku dialopa. Kang, naon? Cek dialopa nanyakeun teu kadenge teh aku manehna mah. Uing teh bieu papanggih jeung jelema gelo teh ya euy na sorana. Emang naon cenah saurna Kang? Uing teh diparentahkeun kudu eureun dina hanapeun tangkal bungur cenah tuh belah ditu. Tangkal bungur? Nya. Uing teh kudu eureun cenah di dinya terus urang uing teh cenah kudu ngerahkeun aji kasaktian uing di dinya cenah. Maksudna seperti kamari teh kitu. Berenang mujas medi uing teh mun ngerahkeun aji kasaktian mah. Nya teu nahan atuh Kang sugan we tuh. Emang nyebatna mah naon cenah? Nyebatna mah cenah nyebutna mah teh si nu gelo teh rek nurunkeun ilmu cenah ka uing. Gebeg. Ya lopa harita ngagebeg bari maramai. Seuri dina hatena oge seuri dina bibirna. Neuteup pinuh ka kabagjaan katingali ka si Kamileung. Kang, dia malah yakin akang teh bade diturunan
ilmu jeung dewa Kang. Si Kamileung harita ngareret bari neuteub. Nah, mana yakin wae ti kamari teh dawing mah sabenerna kurang yakin teu kapanggih jeung jelemana soal nama. Manya nu ngalatih uing uncal pan aneh uing oge. Ya teu naon Kang bade naon wae wujudna nu ngalatih cek paribasana tapi akang kan ngaduhan ilmu anu sami sareng uncal. Ngaduhan ilmu sareng aki sareng jalmi nu gelo teh ya. Terus ngaduhan ilmu sareng anjing hideung teh ya. Terus ayeuna Kang di pibarang liren teh kapanan pibarang bade diturunan ilmu saurna mah bade diwarisan hartina pangintenan tua bawa Kang sakumaha nu cariosan abdi teh ya Naon kitu? sakumaha cariosan abdi nu kakupingku yang cak yang raksa dipat teh ya eta teh jalmi nu namina jagat pura sugan mah Kang. Si Kamileung harita ungut-ungutan tapi teuing dina hatina si Kamileung mah ku hoream ngadengkeun anak lantaran teu katingali wujud. Uing mah lainna naon sok sieun jurig ngriwuri jin siluman anu ngaya-ngaya uing teh pajarkeun nyebutkeun aki itu, aku ieu, aki ini. Tapi buktina eueuh kitu. Kapan akang tos kenging panginan ilmuna cobi ayeuna dilatih atuh Kang sakedap. Kelah di itu hanapeun tangkal bunur sekalian sama member jasmedi uing arek ngalatih heula. Cek si Kamileung harita bari duanana harita ngarareos kadeuketan kana tangkal bungur anu mana jangkung tur badak. Reg duanana harita eureun dina hanapeun tangkal bungur si Kamileung harita tangah ka luhur. Katingali di luhur teh mani nyerang koyot nakeranan jiga nama sayang manuk teuing sayang naon. Ret kabelah kenca katingali bubuahan anu teuing asa anu teh teuing ngeunah teuing henteu. Sarenge si Kamileung harita nyerenge. Nu saterusna harita dialopa pok ngomong ka si Kamileung. Kang mangga tuh latihan heula. Nah cobian ti jurusan nu kamari teh ya geuning nu ti kabi nu diuncal teh ya. Oh iya rek cobaan yeuh. Cek si Kamileung harita bari ngajauhan ka dialopa sedangkan dialopa nu sila harita dinanapeun tangkal kai neuteub seukeut ka si Kamileung hatena pinuh kabagjaan hatena pinuh kabunga boga calon salaki anu memang gagah sanajan manehanana ayeuna keur bahaya kasebutna. Loba jawara anu nutur-nutur ka manehanana, loba jawara anu neangan ka asup eyang pancar batik jalma sakti anu ngabogaan aji gandarawisa. Halempang nama salempang aing ka Kang Kamileung tetapi da aing teu bisa ninggal ke Kang Kamileung aing mika cinta mika bogo. Mudah-mudahan we aing jeung si Kamileung teu bisa ngahiji. Ceuk dialopa dina hatena non teh mika hayang bener manehanana serius nakeranan hayang mika cianan teh hayang jadi salaki jeung pamajikan jeung si Kamileung. Sedangkeun si Kamileung anu nangtung mancu dina tangtunganan set 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 si Kamileung harita ngagunakeun gerakan-gerakan tur jurus-jurusna anu mana ti mimiti jurus nu dibere diajarkeun ku uncal. Sanggeus beres eta bledag-bledag si Kamileung harita anu jurusna beuki ampuh tur beuki alus wae. Pinah kana jurus anu dilatih ku aki-aki nya kitu deui jurusna beuki ampuh nakeranan. Anu terakhir tangtuna anu anyar meunang nyetana jurus anu diajarkeun ku anjing budug tur hideung harita si Kamileung tatangahan kana tangkal buah anu aya di luhurna. Si Kamileung ngalah eta buah sabararangeui harita make jurus-jurus anu lir ibarat petik kana jajantung. Si Kamileung harita seserian sorangan. Seuri si Kamileung anu ngandung tenaga jero harita nepi ka mana-mana. Seuri si Kamileung anu nyerihil nepi kakeun diah lopa kukurayeun ngambeuhna seuri atanapi ngadengena seuri si Kamileung dina waktu harita. Kang entos Ya lopa harita ngacurelat harita ngadeuketan ka si Kamileung rek nepak sok sieun si Kamileung kawas kamari deui wae gelo teu paguh-paguh. Si Kamileung harita langsung ngeureunkeun seurina. Nu saterusna ngareret ka diah lopa harita mundur ningali raret si Kamileung anu seukeut nakaranan. Teuing kunaon hatena ngageter balas ningali raretna si Kamileung. Kumaha uing dia euy? Cek si Kamileung. Untung nama harita diah lopa bunga. Senggeus ngarasa yen si Kamileung normal terus sadar deui.
Duh, Kang Meni, dia mah meni sieun keranan ku Akang teh. Cek dia lopa harita. Cek si Kamileung harita seurik. Nu saterusna si Kamileung harita lempang ngadeukeuteun ka dia lopa. Celengok si Kamileung harita nyium ka dia lopa kana pipina. Dia lopa ku tiba muringis we harita dicium ku si Kamileung teu ngalawan ieu. Da manehna geus sarua hayang meureun kitu mah pada era we. Dia lopa harita geuk diupok ngomong ka si Kamileung. Kang, enggak atuh sok dia orang bejas medi di dieu we. Nah, sana jalanan ieu. Cek si dia lopa harita nu ngadukung kana ketak naon anu bakal dilakukan kudu jadi calon salakina nya tara si Kamileung. Si Kamileung anu nurut harita ka dia lopa harita set. Si Kamileung anu sila harita silana sila lebar. Leungeunna harita nyilang dina pelebadadana. Si Kamileung harita ngageter asup ragana harita anu memang geus dieusi ku tanaga jero anu sakitu hebat. Awak si Kamileung harita anu lempang dina kayan sila harita awakna ngalayang ka kalayangan. Dia lopa kakara ningali si Kamileung anu bisa kitu harita. Bingung. Harita dia lopa nepi ka molohok tur celengeu. Sabab manehna kakara ningali si Kamileung anu nyem anu keur posisi mujasmedi anu awakna siga nu hibar. Tetela Kang Kamileung lain bantrak-bantrakeun jalma nu gagas sakti. Sing saha wae bakal neumag nu si Kamileung mah. Cek dia lopa dina hatena. Si Kamileung harita anu memang geus asup kana alam anu lain. Pikiranana geus dipusatkeun dina jurus-jurus anu dipopiwogana. Sakumaha parentah anu tadi soratan katingali. Dina lalampahan si Kamileung mujasmedi. Si Kamileung nepi ka hiji tempat anu mana eta tempat teh mangrupakeun cai anu aya guhana. Di sisi cai eta teh guha anu kacida gerwongna keranan. Sedengkeun kabelah dituna cai may-mayak gede na keranan. Curug ti luhurna nepi ka teuing 900 meter nuju eta kahanap jigana leuwih anu katingang ku curug teuing 900 meter jerona sabab jalma moal aya nu bisareun ka dieu. Si Kamileung anu leumpang harita ngagidi ngacorelat harita kana batu ningali kana kaayaan di tapi tempatan anu keuman keranan. Aduh, ieu teh tempat naon cenah nepi ka geuman kieu yeuh. Nah, ieu jelemaan kitu ieu tempat teh yeuh. Sok aya nu ka dieu kitu yeuh. Si Kamileung harita ret kabelah kenca ret kabelah katuhu. Barang ngareret harita tungkul kahanap katingali aya aki-aki nu keur nguseup we jongjon harita make totopong. Si Kamileung harita kerung sabab manehna geus apal ka aki-aki eta. Sarengeh si Kamileung boga niat jail ta ka aki-aki. Wak dieuk si Kamileung harita kana batu leutik. Aki-aki harita anu keur nguseup jongjon teu ngareret-eret acan dibaledog harita caina ku si Kamileung. Beresat eta cai nepi ka mancawura. Sedengkeun aki-aki nu dibaledog harita siga nu teu kerel-kerel hare-hare we sugan ngareret pedah reuwas eta naon. Si Kamileung mugi kerung wae penasaran ka eta aki-aki. Aih kunaon aki-aki ka sebelah teh make jeung teu reuwaseun. Aki. Cek si Kamileung ngageroan. Ret aki-aki ngareret harita. Naon sia? Jelema goreng. Kamileung make jeung gegeroan sia ngaganggu aing segala rupa bangsat. Juga aki-aki sugalna keranan ngomongna. Curelat. Aki-aki awakna ngalayang harita ti hanap tina jero walungan anu jerona keranan harita ngalayang curalit selak. Si aki harita geus nangtung deui dina bibir walungan. Si Kamileung harita nyengir ningali si aki nu datang ka dinya. Wing papanggih deui jeung maneh aki-aki bau. Alah yeuh. Nah, geuningan bekilau kita keur nguseup lain. Lain aing mah lain keur nguseup sia teh. Geus keur naon ngadakul di dinya keur tapa? Manya tapa aneh. Dasar kasabelan sia. Heh. Ilaing ek naon datang ka dieu euy. Ah, kumaha uing we, uing datang ka dieu teh.
Uing ge ngarasa aneh ieu tempat naon sebab uing kakara saumurna uing datang ka ieu tempatan. Amun balik uing ka mana jalannya da tadi uing datang ka ditu teu nyaho jalan balik uing na. Dasar kurang ajar jeung balagu ge pangpang nama. Dengekeun sia Kamileung. Ilaing datang ka dieu jauh di jugjug anggang di teang rek naon. Uing ge teu apa uing terek naon datang ka dieu da lamun hayang modal uing teu bae teu hayang kapanan. Kurang ajar sia. Kamileung. Tuturkeun aing deulun. Ka mana Urang ka saung. Corelat aki-aki hari tengah corelat teuwi teu heula. Terusna eta aki muteran eta naon ngaranna teh eta leuwih. Si Kamileung anu asa katipu samarusugan tarek ka mana hantem we puteran di dinya reg atuh si Kamileung harita eureun. Aki-aki harita seserian si Kamileung berengut harita amek. Lantaran sugan teh si aki rek aja ka saung, pura manehna geus taki-taki lumpat kabur. Ai pek kalah muteran eta leuwih. Turelat kalayang si aki harita ngalayang. Plus asup kana jero guha. Si Kamileung anu kerung harita teu nyangka dia tempat-tempatan aya guha. Si Kamileung oge sarua harita anu rek asup kana jero guha ngan hanyakal harita aya batu nu gede harita ngahadang kana awakna si Kamileung. Hiu plesat. Si Kamileung reuwas ka cida atuh curalit si Kamileung harita ngacuralit. Cele sukuna harita nepak dina pelbatan eta dina pelbacai. Urang ajar si aki-aki peot. Cek si Kamileung harita bari notokeun inung sukuna kana cai. Plesat si Kamileung asup ka jero guha. Sanggeus aya di jero guha tetela di jero guha teh loba liang, loba itu jeung ieuna. Tapi anehna eta jero guha teh beuteung teu poek. Sanajan eta guha eueuh lampuan. Batu anu aya di dinding guha teh tetela nimbulkeun cahaya mangrupakeun batu lumar tangtuna. Si Kamileung harita nangtung dina batu bari urat teret ka kenca ka katuhu. Si Kamileung ngageroan kadenge aweuhanana sorangan. Di mana aki hoy? Nah, ngadol ngaleungit sia asup ka jero teh aing rek ditipu naon. Wah, katipu aing. Si Kamileung harita bari set. Kamileung ngagunakeun ajian panerawangan gaib. Bray, kaayaan di jero guha harita katingali ka mana-mana. Tapi aneh, cirim si aki teu katempo. Si Kamileung beuki heran wae tur kaget. Nah, aki teu katempo cenah kitu cek si Kamileung. Ka mana nya si aki-aki kurang ajar teh mah kitu ngeueuh sagala. Si Kamileung harita rurat teret ka kenca ka katuhu neangan cirim si aki. Tapi jelas si aki can kapangi. Di kajauhan kadenge aya sora cigah keur macakeun mantra. Jagat maripat ali Mustofa la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Jagat maripat ali Mustofa la haula wala quwata illa billah aliyil azim. Saha cenah teh? Di mana deui teh? Aneh aing mah. Sora-sora aya nu keur mapatkeun jampe pamake. Sora-sora aya anu keur macakeun mantra. Aki di mana? Aneh. Tapi sora nama itu sora aki nu tadi papangih dina nu eueuh sora nu eueuh awakan nya matinya sahanya. Jalma goreng, jalma kurang ajar. Hei anjeun geus tepi ka ieu pitempatan. Saha aki teh sabenerna ieu teh? Ka mana ari aki-aki hideung panjang kumisna eueuh geuning?
jagat pura. Kula jagat pura. Jagat pura piraku jagat pura jagat pura aneh Si Kamileung harita seuri totongengan teu kuat tayang seuri ting naon anu disegirikeun aku si Kamileung anu jelas keur si Kamileung pribadi mah seuserian we hayang seuri. Barang si Kamileung harita keur seuringan pelesat harita katingali aya nu ngapelesat hurung nakaranan lir ibarat seuneu anu ngagebur tapi kur sakade curug ngapelesat nuju kana awakna si Kamileung. Si Kamileung anu keur seuserian harita eta nu ngapelesat teh asup langsung kana sungutna si Kamileung. Si Kamileung harita kecerengkang ka tukang bari gorama gurubug awakna curalit kaditu curalit kadi awakna lir ibarat ngagolak getihna harita panas sabada harita. Si Kamileung anu geus teu kuat ngarasakeunana harita tapi anehna si Kamileung teu kapiuhan terus ngarasakeun panasna eta awak lir ibarat ngagolakna getih anu ditaheur. Si Kamileung harita ngadagorkeun awakna sirahna kana dinding eta guha purulu guha sabada harita purulu leungeun si Kamileung anu geus teu kutahan harita maka tingku panas ngagedor kana sagala rupa anu aya di dinya nepikakeun guha mancaura amuradul lir ibarat lebu sabada harita. Si Kamileung harita keluar nu maksudna rek ansup kana leuwih barang terus harita asup kana leuwih eta leuwih dak dumadak ngagolak sabada harita panas tina awak si Kamileung lir ibarat dieunteupan kunaon wae. Leuwih anu tadi na tenang dak dumadak ngaburubus tur ngelun bubur harita seuneu sabudereunana keluar tina eta leuwih. Si Kamileung anu memang teuing kunaon sangeus kausian ku batu atanapi ku cirim anu ngablesat. Si Kamileung kajadianana ayeuna siga nu gelo aprak-aprakan sagala didagor sagala dirangsak dina waktu harita. Awak si Kamileung anu dak dumadak gagah kuat sakti jeung sajabana keur mah si Kamileung memang geus sakti ayeuna katambahan boga rasa kanyeri anu aya dina awakna. Bisa disebutkeun nyeri henteu ngan pedah rir ibarat anu getek dina sakujur awakna getihna lir ibarat ngagolak. Growok si Kamileung harita ngagorowok sorana nepi ka kemana-mana kadenge. Si Kamileung anu ngakuak harita nimulkeun kaget keur dia lopa anu nangtung harita gigireunana. Kamileung kak Kamileung harita nu digoyah-goyah teu karuh. Si Kamileung anu geus asup ka alam nu lain. Sedengkeun si Kamileung ningali jirim anu keur nangtung mancuh tapi memang teu jelas. Saha eta jirim? Dia eta jirim katingali make baju sing sarua bodas. Ai kumisna memang panjang ngagebae bodas deui. Kaluhurna make totopong oge warna bodas deui sarua. Jalma nu ti luhurna be kahanap make pakaian bodas harita neuteub seukeut ka si Kamileung. Dina leungeun kencana katingali aya tasbih anu gerde kurang lebih meureun eta tasbih teh sagarede indung leungeun. Kamileung apal kakulan. saha maneh saha teh aduh saha maneh saha Kula eyang jagat pura. jagat pura yang jagat pura Kula eyang jagat pura. Kasih.
panas anu ditimbulkeun ku anjeun sabaraha. Beres panas anjeun bakal ngabogaan rupa-rupa pangarep nu hebat kami buaya. Anjeun ayeuna anu diwarisan ajian kaula ajian Janggadewa bakal ngaliwatan waktu-waktu anu memang kacida pisan lumayan lilana degetna 7 poe lilana 21 poe. Kayaan anjeun wayahna bakal kawas kieu samemeh anjeun sampurna. Kula saha kula. Ulah saha? Saya. Aduh. Anjeun. Anjeun kamile murid kula yang jagat pura. Sidikeun beungeut kula anu can pernah katingali ku saha-saha. Kula anu ngaran yang jagat pura. Eyang jagat pura. Karunya namana taku ka anjeun kamili. Tapi memang anjeun kudu ngabogaan ajian Janggadewa. Ajian Mahasakti nu diciptakeun ku kaula eyang jagat pura ayeuna geus nerap kana awak anjeun. Kamili. Wayah 7 poe lilana atawa 21 poe lilana anjeun bakal ngalaman teu wawuh jeung manusia. Iya, dah bener. Kula ngabogaan ajian Janggadewa. Can sampurnakeun ajian jagat pura. Ajian ti kula ayan jagat pura ngaran ajian Janggadewa. Sebenarnya ajian Janggadewa ajian jagat pura ajian Janggadewa. Jadi kula yang jagat pura. Lamun hayang apal kaula, kula mangrupakeun hiji raja. Kula adu asa di kerajaan Malwageni. Kula oge lain jagat pura. Sabab ngaran jagat pura mangrupakeun ajian kaula. Saha salirana ngaran kaula Sang Hyang Lempa. Tujuh poe dilakna, 2 poe dilakna, 3 poe dilakna, geus jadi katangtuan paling dilakna edel-edelna ku beletna jalma nu dibere ajian Janggadewa jeung ajian jagat pura. 21 poe
eta keur jalma anu belegu tur bodoh. Tapi jalma anu pinter geus tangtu dua poe paling lila bisa nyangking nyampurnakeun elmuna ku sorangan. Malwa geni mangrupakeun kerajaan anu memang jalma moal apa. Kerajaan di mana? Kerajaan di alam kaula aya nagara ngaranna Malwa geni. Kerajaan hebat raksasa anu mampu ditembus ku jalma-jalma biasa. Teu loba bangsa manusia anu datang anu boga pangarti tina ratusan tahun kaduka hayang tembus asup ka nagara kaula tangtu boga syarat anu tang nyaeta kudu ngabogaan ajian jagat pura. Naon ari ajian jagat pura teh nyaeta keur mukakeun lalangse asupna ka lawang saketeng nagara Malwa. Gamil kula Sang Hyang Lempat ngarasa bangga ngarasa bagja bisa ngawariskeun ajian jaga dewa ajian jagat pura kahiji manusia nurana teu eli nyaeta anjeun. Nah make jeung nyebut teu eling sagala ka kula apan kula mah memang jalma eling tur bageun. Sora geus mimiti Roma hartina anjeun bakal ngawasa sapinuhna ajian nu hebat di kaum gunakeun ieu ajian kana kahadean gunakeun ieu ajian kana kamaslahatan ulah nepikakeun salah nincak ulah nepikakeun salah ngalengkah ku alatan boga ajian sabab lamun salah geus diri anjeun sorangan bakal dipenta pertanggungjawaban dina ajian anu dipimili kaharti sanggeus puguh kitu si Kamileung harita nu culang cileung lantaran cirim anu nangtung mancuh di hareupeunana nu sing sarua bodas harita leungit ilang tanpa karana. Eyang Kamileung gogorowokan sedengkeun dia lopa harita nepakan we tita tadi oge tapi hari tadi menepakan sabaraha kali geus nepi dijongklokeun si Kamileung tapi da teu kerel-kerel sabab si Kamileung pikiranna keur fokus. Sanggeus kitu si Kamileung harita ngorejat si Kamileung nu saterusna awakna mencal ka luhur. Curali tre. Si Kamileung harita nanggung mancu dina tangtunganan. Saha maneh? Si Kamileung harita nu neuteub seukeut ka dia lopa. Dia lopa barang dituduh saha maneh ku si Kamileung harita kaget anu luar biasa. Kamileung Saha maneh sebenarnya? Nah make jeung apal kawing sagala. akan kunaon sih? Cek dia lopa harita bingung tur kaget. Maneh sebenarnya saha? Nah bet nyaho kana ngaran wing sagala. Akan serius? Dia lopa. Dia lopa. Naon beda jeung tanggal kalapa? Kang Kamileung kan? Emang wingeran Kamileung. Tapi ai maneh saha make jeung aya dia lopa tanggal kalapa?
di mana-mana ge aya. Sabaraha kira-kira ayeuna nya? Naonana Kang? Eta calana. Kang, Akang tuh sadar. Saha wing sadar wing mada. Curela si Kamileung harita ngabedesat ninggalkeun dia lopa. Dia lopa nu ngagerowan harita ka si Kamileung bari ramah bae ceurik. Asa diteung-teunganan ku si Kamileung anu ngabedesat ninggalkeun manehna di tengah leuweung. Kang Kamileung. Curela dia lopa harita corelat deui harita nuturkeun si Kamileung tapi dah heueuh. Si Kamileung jeung manehna kacida pisan jauh tanaga kamampuanana anu jauh disaluhureun dia lopa. Dia lopa nu antukna harita inget kana kejadian kamari. Si Kamileung anu geus pasti bakal datang deui ka hareupeun manehanana sanajan kamari oge sarua kawas kitu mimitina. Negara-negara maneh harita dia lopa inget kana kejadian anu kamari dia lopa geus pasti cenah si Kamileung. Bakal balik deui. Aneh-aneh wae kamari ge Kang Kamileung leungit tapi jelas bisa balik deui ayeuna ge pasti bakal kitu meureunna. Cek dia lopa harita negara-negara maneh we. Dia lopa leumpang gugurusukan harita di tengah leuweung. Anu tadina bareng jeung si Kamileung ayeuna satinggal sorangan asa cuang cieung. Gagah sakti anu biasana bareng jeung jalma. Ayeuna sagalana kudu ku sorangan. Jog anyog dia lopa harija katemu hiji tempat anu mana eta tempat teh marupakeun pasir anu lungkawing. Dihanapna katingal ditaringul batu nakaranan. Dia lopa harita leumpang terus nuju ke daerah anu memang sugan jeung sugan dia lopa manggihan pilemuran. Corelat dia lopa harita ngacorelatkeun awakna umpat ngablesat ini nuju ka belawetan sakumaha paniatan si Kamileung. Jog anyog dia lopa harita ka sisi lemur. Dia lopa nangtung mancuh dina kaayaan paso sore dina waktu harita. Hibarna layung ti belah wet ti belah kulon harita geus katingali ku dia lopa. Dia lopa ngarasa ngarakaca katena sedih lantaran si Kamileung bener we nepi ka wayah sore maneh si Kamileung manehna geus tumpang di jauhna si Kamileung teu datang keneh wae. Sedengkeun jalma anu memang diarep-arepna ku dia lopa harita keur bebelesatan lumpat. Nangtung mancuh harita eureun di hiji tempat. Si Kamileung harita nu ngarasa awakna asa panas keneh wae deui wae. Harita ngagorowok si Kamileung. Gorowokna si Kamileung harita lid ibarat singa anu lapar. Kadenge kasaban desa denge kasaban kampung. Sararea jalma anu ngadenge harita ketir ngaraya cirina muriding bulu punukna. Sabab kadengena lain sora jalma anu ngagorowok tapi sora macan atawa sora singa anu ngagaur tur ketarik nakeranan. Aduh, di mana ieu aya singa euy nepi ka ngagaur kitu ieu? Ceuk jalma-jalma nu aya di warung harita. Teuing pogoge anehnya wayakiku aya singa di zaman ayeuna ieu. Waduh, di mana teh ieu di tengah lemur kieu aya singa ieu? Sararea harita obyag rob jalma-jalma dararatang harita ka imah tua kampung. Anu kebenaran tua kampung harita keur ngararobrol tiluan. Tua kampung kayak kejadian naon? Pugu kuring oge bieu teh ngadenge singa. Tapi teuing di mana eta sorana bika ngagaur ka mana-mana. Aduh, nu ka muriding ieu celia ieu lantai cung-curungan. Ceuk tua kampung harita. Sedengkeun si Kamileung harita nu ngagaur deui lantaran karasa awakna sabeuki panas wae. Kamileung harita ngagaur deui jauh kadenge kemana-mana. Jawara anu keur leumpang tiluan harita. Di antara nyaeta si Kondang, si Kisabil, jeung Ki Jabal harita anu keur laleumpang. Maksudna Ki Jabal arek diteang arek dibawa ka guha anu mana dititah nyaetana ku guruna Ki Jabal. Dititah oge nyaetana kudu jadi guru manehanana nyaetana Ki Rambat. Ki Jabal anu keur leumpang barang ngadenge nu ngagaur harita areureun. Ya kitu deui sedang setan harita luculang cileung.
Nah, sora macan ieu sora singa we nu ngagaur ieu di mana tah? Cek tiru jawara harita bari ting raring. Sabab sorana anu kabawa ku angin ting di mana jirimna ting di mana ngagaur. Kadenge deui harita sakali deui ngagaur. Muriding. Si kondang harita muriding nya kitu di si Sabil. Iwalti Ki Jabal harita anu ngadengekeun ceulina harita Ki Jabal anu geus nyaho. Ieu barudak lain sora curig, lain sora macan, lain sora singa. Memang sora naon kitu Ki? Ieu sora jalema. Ieu sora jalema nu keur naekeun pangarti jiga nama. Sabab ceuli aing peka kana ilmu anu digunakeun ku ieu jalma. Cek Ki Jabal anu memang boga pengalaman tur boga kasaktian anu leuwih luhur tibatan maranehanana. Ki Sabil jeung si kondang harita ting rareret neuteup ka Ki Sabal. Terus kira-kira saha Ki ieu Ki? Lamun nyebutkeun saha ieu jalma dewek teu apa. Ngan sakanyaho dewek nu karasa geteranana tina ieu sora teh jalma nu keur naekeun ilmu nu kacida pisan luhur tur jemalna. Masalah tempat dewek oge teu nyaho di mana ayana. Masalah ilmu naon anu keur ditaekeun anu keur dialapna dewek ge memang teu nyaho. Ngan anu jelas ieu jalma teh lain jalma bantrak-bantrakeun, lain jalma anu memang jawara biasa. Aing hariwang jeung salempang euy. Memang kunaon kitu Ki? Ceki kondang. Ieu jalma jiga-jigana ngalap kana aji kasakten anu memang langka tur eueuh anu bogaeun iwalti. Jalma-jalma anu tangtu, jalma anu memang puhun anu ngabogaan ajian-ajian anu cara-cara naekeun kawas kieu euy. Kira-kira sahanya Kangnya? Cek Ki Sabil bari neuteup anu jadi lanceukna. Dewek teu apal pasti awal. Tapi lamun dewek ngomong dewek yakin moal kitu si Kamileung. Sabab dewek ngadenge lengisan tungtungna sorana memang sora si Kamileung. Barang keur kitu harita kadenge deui anu ngagorowok. Ngelengking di sorana. Bener kadenge Gusti Laing sora saha si kondang harita muriding nya kitu di si Sabil jelas kadenge kumanehanana yen eta tungtungna hungkul kadenge teh persis sorana sora si Kamileung. Bener Ki ieu mah sora si Kamileung. Waduh bener Kang sora si Kamileung jika nama ieu mah. Berarti yakin ieu jalma anu memang keur naekeun ilmu teh si Kamileung. Wah. Dewek ayeuna jelas. Si Kamileung can nyaekeun ilmu ge dewek teu yakin bisa mampu nungkulan si Kamileung. Sabab jago anu buhut, jago anu hebat oge nyaeta Ki Burak Jagon jeung Kirangga Geni oge geus teu mampu. Ki Burak Jagon anu perlaya dina leungeun si Kamileung sadeungeun Kirangga Geni nepi ka ayeuna memang can dikanyahokeun. Jadi yakin si Kamileung ayeuna keur diwarisan hiji ajian anu memang langka tur eueuh nu bogaeun di antara jawara-jawara di zaman ayeuna euy. Kumaha lamun eyang pancar batik nyahoeun nya kieu nya? Geus jelas. Piajangeun musuhna nu utama teh nyaeta Ki Pancar Batik. Lamun nuturkeun kana sejarah Ki Pancar Batik boga musuh anu kacida pisan gagah turongkahna nyaeta Eyang Raksadipa. Ari Eyang Raksadipa teh cenah ceuk sakaol, ceuk guru kula, ceuk eyang-eyang kula teh mangrupakeun
hiji jelema anu gagah sakti adina ti Raden Sang Hyang Lempa. Sang Hyang Lempa teh saha? Nah dewek teu apa ngan eta teh mangrupakeun hiji raja ti kerajaan Malwageni anu memang gagah tur sakti. Hiji raja ti nagara Malwageni memang Raden Sang Hyang Lempa teh mangrupakeun hiji santri cenah baheulana teh anu ngajangelek jadi raja tur ngelehkeun raja jin tur dikawasa ku manehanana sarua jeung nu jadi adina Eyang Raksadipa oge nu ngarajaan cenah di nagara jin gitu. Oh waduh berat atuh kitu mah cenah nu dipimilikna ilmu naon rupa-rupa ilmu tapi ilmu nu paling dikenal namanya etana Ajian Janggadewa jeung Ajian Jagatpura. Ajian Janggadewa jeung Ajian Jagatpura benar. Oh gitu. Duh bahaya tuh ki ayeuna urang jauh pisan lamun kieu mah kudu ngalawan si Kamileung geus moal dilawan. Ayeuna mah serahkeun we ka Eyang Pancarbatik sabab urang eueuh hartina lamun hayang kudu ngalawan si Kamileung. Lain bantrak-bantrakeun urang, lain lawan urang si Kamileung. Sedengkeun si Kondang anu penasaran we manehna. Ngerasa nguntup jeung uyuk padahal mah geus sawara kali eleh ku si Kamileung. Tong boro ku si Kamileung bet ku dia lopa oge. Si Kondang geus teu mampu. Tapi kuring yakin ke si Kamileung pasti bakal aya apes na ieu ku bedog ku pakarang. Kondang. Pedang setan ku kalangan bangsa urang bakal dispikasieun, tapi kalangan bangsa si Kamileung naon hartina pedang setan Kondang? Moal aya hartina di hareupeun si Kamileung ngaran pedang sakti, pedang setan kawas kitu. Lamun di jawara nu satingkat model urang-urang kieu tang tu eta pedang dipikasieun euy. Tapi yakin ki ieu pedang bakal tembus soalna ieu pedang teh pedang karamat, pedang sakti. Ya teu kumaha laing lamun kitu mah. Tong nyalahkeun lamun leungeun si laing semplak sabeulah. Gara-gara rek ngahadangkeun pedangnya teh ka si Kamileung. Nah bisa kitu ki. Sabab ayeuna nu kanyahoan ku dewek ilmu si Kamileung lain ilmu sambarangan lain ilmu bantrak-bantrakeun deuleu. Dengekeun ku maneh. Lamun nya ayeuna si Kamileung ieu anu sora bieu teh si Kamileung bener keur ngawasa, keur ngawatek atawa keur ditetesan ilmu, diwarisan ilmu wala ajian Ajian Janggadewa. Geus bakal yakin komo deui dicepengna ku si Kamileung anu memang can nganarima ilmu eta wae geus sakti tur gagah. Komo deui lamun si Kamileung ayeuna memang bener-bener narima. Saha nu bakal mampu? Kan aya Eyang Pancarbatik cantang tuh Eyang Pancarbatik mampu. Sabab Eyang Pancarbatik teh satingkatna jeung Eyang Raksadipa. Silih elehkeunana jeung Eyang Raksadipa anu can pernah eleh di Eyang Raksadipa ku di Pancarbatik teh. Ngan pedah Eyang Pancarbatik sanggeus jauh ninggalkeun Eyang Raksadipa. Eyang Pancarbatik memang manehna nyiptakeun hiji ilmu anu ngaranna Ajian Gandarawisa. Ajian Gandarawisa teh ceuk beja nepi ka kiwari can pernah dicoba sabab moal aya lawanna. Hiji-hijina lawan teh nyaeta muridna Eyang Raksadipa. Memang saha muridna Eyang Raksadipa? Ya dewek teu apal. Tapi lamun Eyang Raksadipa nurunkeun ajian naga salapan atanapi bayangan naga. Geus kabuktian bayangan naga teh dipimiliknya eta ku si Kamileung hartina. Muridna Eyang Raksadipa teh berarti si Kamileung sabab moal aya jawara anu ngabogaan ajian bayangan naga salian
jalma nu ngabogaan ajian tapak dewa euy. Ki Kondang harita jeung Ki Sabil ungut-ungutan kaharti naon anu dijelaskeun ku Ki Jabal. Yang geus ayeuna mah urang laleumpang deui euy, neangan hakaneun di warung ieu lapar aing soalna. Ki Jabal. Nya ke di luanana harita laleumpang. Anu gagauran geus kadenge deui we, nepi ka muriding harita Ki Sabil jeung Ki Kondang. Nu tadina hayang guragi rumaehan si Kamileung kadenge kawas kitu mah borora hayang milu maehan nu puguh hayang nyusup we kana jero taneuh sok sieun papanggih jeung si Kamileung. Di luanana harita nepi ka hiji tempat sup asup haja ka perkampungan. Jalma anu ningali si Kondang nu buukna teu puguyuk sajagot jeung ieu geus teu diurus. Pedogna atanapi pedangna gagaprek dina tongong harita ngahodhod terus asup ka jero imah. Si Kondang anu leumpang harita tulak liuk oge teu nanya tutumanya teu itu jeung ieu nanti loba omong. Harita nepi ka salah sahiji warung. Sampurasun jeung Ki Jabal harita. Rampes sararea ngareret parangret harita kana tangtungan si Kondang puriding bulu punuk jalma nu di dinya harita maruriding. Sabab geus apal deui pedang anu lain kana jelemana tapi pedang anu dibawana nyaeta pedang setan anu pernah dibawa ku si Kondang. Pedang jadi saksi tri loba jalma-jalma anu perlaya ku eta pedang. Sararea jalma minggir harita ka sisi. Punten gan pade tuang cek si mamang warung harita geumbeur. Yang dahar mang bener. Cek Ki Jabal nyalse harita brigek diuk. Ki Jabal nyicikeun cai anu aya dina teko. Terus saterusna diinum ku Ki Jabal lantaran haus teh. Punten atuh ieu sareng naon ieu teh? Jeung naon we. Jeung naon emang nu penting mah nyatu ieu. Cek Ki Kondang harita. Mohon. Si Sabil ngareret ka si Kondang kana omong-omongan anu galihal di kasal, tapi si Sabil ada teh loba omong. Mang. Mamang apa ka jalma nu ngaran si Kamileung teu mang? Cek Ki Jabal harita. Oh, Jang Kamileung teh salaresna terang sih ari kana nami mah tapi nya tekan terus aya pepenak mah gitu. Atuh acan nyorang ka